Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baraya sim kuring nemeng upload di share pilameleun bade ngupload di anu kapal kidul tuh baraya anu di lemur sim kuring upload di kapal kidul hilapnya share jeung like lemur kuring 22 orang kapal kidul yang hujan wae cuaca hujan wae sim kuring jarang keluar aya mah ninggal pasawahan paling kidul menitos Hararejo aya mah pasawahan ge orang kapal wetan baraya anu di lemur aya nama musim hujan tuh orang kapal ide nama nempo Mang Baim tuh ngupload deh Mang Baim ngisilat teu ngupload euy nyata tuh ngararindah ka dia mah euy balas cerek deh Mang Baim ge keur libur Mang Baim libur iya nempo ya lokasi di dieu can di-upload dia mah jauh cauna ge meni montok Mang Baim ya mantap ka itu mah tuh dah geus kosong video kablak wetan lumayan orang kapal wetan nama baraya mantap kali dia mah cai meni singgolan torek ieu usum hujan mah yo gang sepi ya mah ya kali kidul ieu kebon hui ya can dipanen kebon sampe kebon tales ini ararindah ya masyaallah mangkap kali wetan nempo lemburan ini ararindah ya masyaallah ya di lemur Tegal deket baraya tergarawe gitu jang tergawe jang semangat jang masyaallah meni jara rempling poe minggu teh ya baralak ye baraya kita tilas sawah digarungkeun cenah baraya teh dia ninggal ka dieu pasantren Terbengkalai insyaallah geus teu kaurus si mah baraya
ke pasantren teka urus sebara laki ya baraya aya jalmian ini mah terus dikosongkan dan geningan wih di kapal dia baraya tuh kapal wetan pasawahan deui baraya mantap tuh balik kidul aya perumahan cenah dia saung mangkodir ya saung mangkodir ieu cai singgolon torp ieu mah sarang nage tos beres tanur cenah baraya mani ararindah ieu kisuk-kisuk mah meh hujan baraya ya teh terus hujan pasawane ngaplak ya dia kapal kidul ya